hiji imah aya hiji budak nu keur ngalamun bari dadapangan manehna ngomong, "Duh, kumaha nya mun urang jadi artis? Meureun geus beunghar mah, hayang euy jadi artis." teu kungsi lila jol we aya nu ngetok panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, Ropiah, aya naon? bade ka Devi na aya Bi. Aya bade kalebet heula. Ah mangga di dieu we. Kedapnya orang saureun heula Devina. Kayaknya sok. Devi ya, aya Ropiah. Oh nya. Ropiah, aya naon? Hayu atuh urang ulin ka taun si Alisa ieu mall. Hayu atuh kedap urang bebek heula ka si Mama. Salatnya sok ditaruan. Ropiah ngajak ulin Depi ka bumi Alisa, geus kitu maranehna nepi di bumi Alisa. Assalamualaikum Alisa. Waalaikumsalam. Geuning Ropiah sareng Devi aya naon? Biasa we hayu atuh urang ulin. Teu cek basa ayeuna mah urang heng-heng. Hangout meureun. Tah eta cek urang teh. Hayu kalebet. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakar arulin ieu teh. Oh, hayu ka dieu we, Nak. Oh, heueuh hayu. Geus maju. Maranehna tuluy ngobrol. Guys, tadi teh orang hayal jadi artis. Kumaha cek maraneh? Urang bisa teu? Ya bujur kata oke hayang jadi artis. Artis mah kudu geulis contohna kos urang. Maneh teh tong kitu ka urang teh sakitu urang banget siga Selena Gomez oge disebut bujur katel kumaneh. Lah kitu Lis. Fakta coy, fakta. Geus atuh tong pasya wae aya maneh teh lieur ongkohna oge. Geus we hayna mah urang pikiran kumaha carana si Devi bisa jadi artis nih pokona mah. Kumaha nyaman si Devi? Geus we ieu si Devi talanjangan di videokeun urang upload di Instagram di media sosial sugan viral. Ambung ulah-urang mane we. Geus we urang mah jadi vlogger we anu kikian teh post YouTube teh apal. Vlogger teh anu sok urang rariet media. Eta mah tahu ge atuh Neng. Vlogger mah anu sok nyanyian video nu di-upload di YouTube teh angan. Oh, ajaran heula tuh Devi mane mah teu bisaan ngomong bahasa nu ayeuna nu tren-tren. Ah heuh ke kurang dicobaan di imah arek jadi vlogger urang mah. Geus sok mangga weh Devi. Geus heula nya we ngobrolna geus sonten. Nuhun Alisa ngieu ieu we. Hayu ah. Kelila tidinya Depi nyieun video vlog pak teh aya hiji video nu viral terus bebeja ka mamahna. Guys, sekarang kita lagi ada di sawah, lagi lihat pemandangan. Alhamdulillah ieu video abdi viral mama ieu tingali mah video abdi viral. Devi ai manen anaonan teu daek ijing siga nu burung cara pek ieu ah. Mah tingali video abdi viral jadi trending di YouTube. Moal mungkin pagawean maneh sare kitu bisa viral di YouTube. Si mama teu percaya. Mana coge ningali ka dieu. Ye. Alah, heueuh ning anak urang viral ahal. Ai mama kunaon? Kan atoh ye kete maneh teh bakal asup TV lamun viral mah asup ka TV jadi artis maneh teh. Oh heueuh mah alus mah. Teu kungsi video eta viral jol aya wartawan ka imahna rek nanyaan ka si Depi. Waalaikumsalam. Oh aya tamu ieu teh. Undangan Bu saya dari media swasta dari Cilunggung. Dan saya juga perkenalkan saya dari TV Negeri dari Biampani. Dan perkenalkan juga saya dari TV One. Ayo wartawan. Iya. Mereka saha. Devi ada aya di lebat kena perang-perang heula. Devi ya aya wartawan. Oh nya. Devi aya tamu
Masna sareng Depi bade teh atau Depi susu. Gak usah, Bu, gak usah. Jatuh satunya ngomongna sareng Depi. Abi aya keperluan heula. Oh iya, Bu, makasih. Ada apa ya? Saudara Depi, kami di sini akan mewawancarai Anda. Baiklah, orang jadi artis dadakan yang nama. Apa yang Anda rasakan ketika video Anda viral? Oh, tapi dong. Apakah pertama kali terjun ke dunia blogger? Iya, pertama kali. Tilu wartawan eta nanyaan ngenaan video si Depi nu viral. Terus wartawan eta baralik. Oke, terima kasih atas waktunya. Makasih. Makasih. Iya, sama-sama. Sanggeus eta Depi mineng diondang ke acara TV sanajan terkenalna teu lila. Mang Tata jeung Mang Mamat tamat.